Ayam geprek da eueuh jadi we nyieun calon hayam geprek. Titilep baju masak ieu ge meuni seungah. Sok narilep sorangan hoream. Tah kitu palinter tong ngahesekeun wae. Cari cing tungguan heula di dinya rek ngahuap heula. Jeung endog we geuningan tu ieu ngahuapna oge. Akhir bulan mah kudu berbesti jeung endog teh. Ngan piraku konten kreator ngahuapna jeung endog ceplok hungkul atuh moal panjang meureun videona. Ah rek disimutan we endogna ieu teh meh teu tiriseun. Heuh caritana teh rek nyieun endog geprek cenah. Pepeurieun ayam geprek atuh eueuh di imah maksud teh da di tukang dagang maloba. Kieu we biasa nyieunna masih gerek nyeun ayam goreng tepung alias chicken cenah cek orang Sunda mah. Celupkeun heula kana tepung basah tuluy we kana tepung kering langsung we goreng. Dua siki we ieu teh ngadamelna badak kanggo abi hungkul. Da sia mah tadi ditawisan teh alim cenah yang diceplok we. Bisi lami meureun teh kuat lapar. Tos asak mah langsung we angkat. Aya nu pernah teh guys ngadamel telur geprek. Da kapungkur teh ieu teh pernah viral abi oge ningal resepna teh duka dina aplikasi beureum duka dina aplikasi hideung. Enak cenah si endogna teh karasana teh jiga kulit ayam. Tapi da cek abi mah biasa aja kumaha we endog ditipungan tuluy we make sambal ayam geprek. Nyari enak mah enak ngan teu berubah jadi kulit ayam oge rasana. Tuh tos digeprekeun jeung sambal nama tinggal sanguan. Kurang beureum ahnya guys tuh naon ieu teh cengekna teh menikot asa siga nu saalit kieu padahal mah tadi teh 3 da ararageung. Geus jadi emak-emak mah da teu kuat kanu lada-lada teuing teh. Tepayaan aya nama beteungna. Alhamdulillah jeung nu kieu oge seep sapiring nikmat guys. Tos heula nya guys. Assalamualaikum.